Mah jauh teh. Ah, itu ilama jalisa ma'asi. Pala hurmatalah kecuali tempat-tempat maksiat. Eta mah kudu diungkap. Nya diberitahukan ke masyarakat atau ke yang punya kewenangan, Pak RT, Pak RW. Termasuk Bapak Keamanan, Pak Hansip, di Babakan Seketiam Pak Hansip teh dikomandai oleh Pak Anep Suranep. Ke Dandru nata komandan daguna. Siap. Cek pamit siap. Ke polisi. Nah, itunya. Tah eta mah kedah. Pak RT kumaha atuh di lembur urang teh. Pas ka RT-an Pak RT. Meni meuweuh cenah nu judi, nu mabok, nu tuh ini agapleh bari duitan. Tuh budak karumpul kebo cenah gitu. Awe lalaki berang peuting mah nya deuk diingkeun. Deuk ku masyarakat digurudak pan bisi melanggar pelaturan itu lapor ka RT mah. Sok atuh Pak RT kumaha yeuh gitu. Tak kudu tah jadi apal RT teh. Sok atuh ka Pak RW, ka Pak Hansip, ka ditu ka Pak Polisi. Yang di KRT-an urang teh geuning aya nu kieu gitu. Tah ulah cicingeun dina bab tempat pamaksiatan ulah ditutup-tutup, ulah tah mah diungkap. Ameh kabarantas gitu ameh nya ameh teu aya. Matak aya katerangan ida doharojina wariba fi qaryatin naon tah ceuk katerangan teh anu hartosa bila mana geus merajalela riba gitu naon bae eta mah ngaran ribana teh ku online gini nya pada namanya aya gini nu dina HP penjol naon disebut teh pinjol atana pi Bank Emok MBK nya gitu. Sumpah nasabah gini. Itunya si Tai. Nah, anu harian loba gini ayeuna mah. Tacan bank, tacan wah mangrupikeun bau agama padahal mah. Kitulah gitu ngarentenkeun. Teras murang kali riba. Teras murang kali ladang Cina. Geus pabalatak gitu hampir tiap imah. Mangka sami bae jeung eta penduduk teh geus nyadrahkeun sawarga eta kampung kanggo diruksak ku Allah. Eta teh diruksakna teh ku Gusti teh rupi-rupi deh dila. Bisa ku musibah nu mangrupikeun bade ayeuna geuningan tah. Di Kanada nya pan eta teh ayeuna mah musibahna teh kebakaran hutan tuluy eta hujan seuneu di Kanada. Ngawitan basa amang ka ditu mah di California di Amerika Serikat nya. Oh di eta teh di pantai di Los Angeles gitu. Wes. Wah eta. Masya Allah. Tah ayeuna di urang musibah teh di Pacet. Pacet mah Ibun Majalaya. Naon tah eta mobil karnaval eta teh Agustusan aya truk meureunnan. Mudu 16 anu pupusna. Tah can nu luka-luka. Kumaha eta musibah mah. Atawa dihesekeun rezeki kabehanana we. Ku Gusti teh hese pokona mah. Bab rezeki teh nu dagang. Kadon bararegang kitu nya. Nu tani. Lain mukti kadon nyaranyi we ngocoblak gitu. Masya Allah nu bisnis. Kadon nyarios sararinis gitu. Ngareluh weh ngareluh. Nu kaum gaji nyebatin teu cekap. Kata nu gaduh sametan seueur putra mah nya. Seueur bayareun timiti pajak, listrik, cai ka kampung-kampung we mah. Cai ge gayanya meser. Meser tina PAM teh. Acan budak jararajan. Acan tuang beda beas jeung rencangna.
seueur beban hidup masyarakat teh nya matak peryogi aman saling hargai antara tetangga jeung tetangga teh nu maling buki seueur takugus teh naon we eta teh dedila siksana teh bisa rezekina dihesekeun bisa dibere musibah naon we kahuruan mah gempa bumi mah banjir mah ku angin topan nya tornado pan ceuk bahasa luar negeri mah ceuk bahasa urang Jawa mah angin puting beliung gitu ceuk urang mah angin puyuhnya ceuk urang mah loba ngaranna eta angin naon nu ti teuleum geuningan anu kapal murah kapal cai ieu gini naon namina teh disebatna teh kana laut eta kahandap teh keremnya tenggelam tenggelam nu tawuran geuningan eno kabegal-begal sajaman baheula nya nguping begal teh zaman Jawara ena mah zaman ayeuna begal loba Masya Allah naon musibah tapi lamun hiji kampung geus riba jeung urang kali hasijina maka bila mana teu aya anu naon teu aya anu ngarereskeun kitu ku lah dakwah komo deui gaduh ieu mah gaduh ceuk bahasa ayeuna mah gaduh pangaruh gitu jangan benerkeunna teh bisa eta hare-hare gitu hare-hare teu hayang terang asal hirup we dikawit masyarakatna aparatna hare-hare RT RW hansip gitu paling keun bae da geus zaman kitu babasana teu alim teu kersaeun ceuk bahasa ayeuna mah ngaberantas kitu nya teu kersaeun ngaberantas teu kersaeun bertindak bahkan aya anu deuk bertindak oge wah melanggar hukum melanggar HAM jeung sajabana sehingga beuki seueur riba sareng anak jina teh maka sami bae sareng masrahkeun diri sakampung eta kanggo dipaparinan musibah ku Gusti rupi-rupi musibah namanya rupi-rupi musibah nama geuningan musibahna teu dahsyat pan di eta kampung teh pasti aya nu salat aya anu cinta nabi ku kitu ngaos sholawat ku pangawasan bermotivasina hate anu ikhlas taku ikhlas eta teu jadi paku mah najan salat sholawat gitu teu ikhlas mah jadi sababiang halangan musibah anu berat ku ikhlas tah kitu nya anu jadi sababnya aya keneh nu ikhlas mari beja-beja nu ikhlas mah cik dedila teh abdi mah pangaosan teh ikhlas gitu ngaos ikhlas tapi tadi nangis waktu di pasien acis dedila mah nangis ya abdi teu kabere cenah kunaon nangis sararedi cenah kitu awak sake badagna teu katinggal ku amang teh cenah lain ikhlas eta namanya tak kitu barudak Masya Allah